Nah kunaon ieu teh katinggalina dengan bangkenu we kitu tah. Jika nu ngarasula. Karena hate lah. Kunaon kitu? Kira di rumah tangga. Nah kumaha kitu? Loba pisan gogoda. Lah tong ngagugu pangaruh batur. Sakapu ada subaha. Bongaso loba pasea. Pamajikan ngarasula. Bolo itu gerak. Siganu kurang balanya. Sanes mitutuna. Padahal kudu kumaha dimaksa segala aya. Suhun ari kok kitu teh mah diimah sagala aya. Nya Guru di juru abdi teh brok di pantok ngaya di tengah imah. teu geuning ngaku kayak gitu. Lah, tapi abdi mah ieu akan keungeuna ieu ayeuna mah. Sarahkeun ayeuna mah. Sarahkeun eta. Sarahkeun ieu sarahkeun dabongan atuh akan teh ieu sok mah begerkeun ka abdi teh atuh ah. Geura kupingkeun ieu. Kumaha? Abi mah ieu akang geura serahkeun Naon jeung hayang diserahkeun segala rupa. geus hoream abi teh disapirakeun Itu kurang kumahanya. ayeuna geura serenkeun bongang sok disapirakeun. Ieu ulah sok ngagugu pangaruh batur. Di dieu urang kudu tabahna teh ngarumah tangga masuk rungkun pateksokan. Ayeuna mah urus yang urang budak tah hayang naon nyarita ka akang. Bagus budak anu teu ngeunah hate mah. Uang ajan cawi malah beurang penting oge. Kieu ye Kumaha? pamajikan bulang guling Hareudang merinya. akang guling geuningan da tengah peuting. Tos malembur. Abi osok para rusi yeuh akang Kumaha? gerati ngajang jawi. Nyai ulah goreng sangka piraku akan kagoda Lah alasan beger mah kosok biasa sangkan akan awet ngora kudu sabar ai jadi awewe ulah sok ngagugu pangaruh batur asa terang-terangan ya hayang lah tuh saya kahayang kurang kudu kumaha pamajikan mah geuning akang teh buku bodas ku abi bersimiran dipanggalekeun bikok ayeuna mah geus sarenkeun abi teh sarenkeun abi mah ieu di kumaha deui geura ieu abi malah jengkel jengkel kumaha coba beger teh ieu akang geuning eueuh ngabosenan sok ngagugu ka resep lala goreng adat akan teh osok rayungan abi mah bade manutan tapi akang sok bengbatan. iya akang mah bagian sote micen kapusing tapi gitu deui tapi aku akang teh nyaah ka nyai komo deui akang geus boga budak jeung awewe mah ieu urus teh budak tong sok loba pikiran Ari kamari teh geuningan
geurnya